Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kabilah ini kuasa tepandai terusan sungkuring ayeuna nuju aya di komplek pesantren Darkis Miftaul Hasanah Sumedang di Raka Teh Hajah Anna Husnayatin anu konsen karena tahfidz Quran. Pilih palawargi anu hoyong masantrenkeun putrana khusus tahfidz tiasa di Darkis Miftaul Hasanah Tanjung Sari Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna sa'nyana kami Allah, nahnu tegesna kami nuhyi eta ngahirupkeun kami al mauta ka pirang-pirang anu maot. Ae fil kiamati tegesna dina waktu kiamah. Disebut yaumul kiamah. Hari yaumul kiamah teh boga 200 ngaran. As-sa'ah, yaumul kiamah, yaumul akhir. Di antara wajah sabab disebut kiamah sabab dina poenan harita jelema-jelema ngararadeg deui hararudang deui ti jero kubur. Au fil qabri atawa dihirupkeunana dina jero kubur. Jang naon li jawabi munkarin pikeun ngajawab pertanyaan malaikat munkar wa nakirin jeung malaikat nakir atawa basar mubasir. Ao nuhyi atawa ngahirupkeun kami al quluba kana pirang-pirang hate al mayitata anu paeh biindarika ku sabab ngabejakeun berita pikasieun anjeun. Berarti lamun dimanan ku makna nu kahiji nuhyina makna hakikat. Lamun dimanan ku kadua nuhyil qulub berarti maknana makna majaz. Wa naktubu jeung nuliskeun kami ma kana perkara qaddamu anu geus mari gawe ieu kaum wa asarahum jeung kana pirang-pirang tapakna ieu kaum. Ayeuna murut tegasna marentah kami kiroman katibin ka malaikat kiroman katibin bi ayyak tubu kurekan yen nuliskeun ieu kiroman katibin a'malahum kana pirang-pirang amalna ieu kaum ma yalfidu min kalimatin illa ladaihi raqibun atid. Tidak pernah ada sebuah ucapan yang terlontar dari mulut, tidak pernah ada sebuah pekerjaan yang keluar dari diri kita kecuali disandingan urang aya malaikat anu sigap pikeun nuliskeun. Minal khairi nyatana tina kahadean wasari jeung kagorengan. Wa qala jeung ngadawu sabadul mufassirin sawareh ahli tafsir. Al muradu kana lapad al muradu ari anu dimaksud bi asarihim kulapad asarihim khotwatuhum eta pirang-pirang lengkahna ieu kaum ilal masjid ka masjid. Setiap lengkah dituliskeun kama qala saperti yen parantos ngadawu sa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pisababi nuzuli hadina sabab turuna ieu ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sabab nuzulna teh saur Ibnu Abbas mah kieu
Inna qabilata sanyana hiji qabilah minal ansori ti sahabat ansor. Syakau eta unjukan ieu qabilah ilan nabi ka Kangjeng Nabi. Bu'da manazilihim kana tebih pirang-pirang bumi na ieu qabilah ilal masjid ka masjid. Warodu jeung ngamaksud ieu qabilah ayyabnau kana yen ngaradegkeun ieu qabilah buyutan kana pirang-pirang bumi indal masjid disandingan masjid. Tebih teuing ya Rasul abdi teh kedah berjamaah teh. Dapat lamun kurang ditingali geuningan lamun di Mekah di Nabawi aya Masjid Bilal bin Rabah. Eta Masjid Bilal teh kan tilas bumi Bilal sakitu jauhna ka Nabawi. Aya Masjid Abu Bakar tebih deui ka masjid teh teh. Ayeuna jadi deket teh da geus dilebaran masjidna. Sahabat-sahabat teh kan lebih Masjid Ali tebih teh tilas bumi Sayyidina Ali. Masjid Abu Bakar tilas bumi Abu Bakar, Masjid Bilal tilas bumi Bilal, begitu ngemplat ini ke masjid sehingga kadamel we bumi teh caket masjid. Tetapi pangzala teras nurunkeun sallallahu taala Gusti Allah taala hadil ayata kana ieu ayat. Wahia jeung ari ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, nyata ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Paulimatu dikanyahokeun min hada tina ieu syakau ilan nabi annaman sanyana jalma atanu datang ieu man ilal masjid ka masjid mimakanim ba'idin tina tempat anu jauh yakunu tah bakal bukti naon sababu ganjaran ieu si man adomu eta leuwih gede mimman ti jalma atanu datang ieu man mimakanin qaribin tina tempat anu deukeut. Matak ulah deukeut-deukeut teuing ka masjid jeung imah teh meh naon meh gede ganjaranna leuwih loba lengkahna. Kama seperti perkara ruwiya nu diriwayatkeun ieu mah anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi ala nah henteu ukhbiru rek ngabejakeun kaulakum kamaraneh kabeh bima kana perkara yamhu anu bakal ngalebur salo Gusti Allah bi ku ieu mal khotoya kana pirang-pirang kasalahan wa turpa'u jeung bakal diangkatkeun bi ku ieu manaon ad-darajatu pirang-pirang darajat. Aya pagawean anu hikmahna matak ngalebur kana kasalahan jeung matak ngaluhurkeun kana darajat. Mana? Isbagil wudu'i tegasna kahiji nyampurnakeun wudu alal makarihi netepan kana ngewa. Hartina kumaha? Keur tiris pan makarih eta teh. Keur banget tiris tapi wudu tetep disampurnakeun henteu siga papatongisan. Tah kalakuan kitu teh matak ngalebur kana kasalahan jeung matak ngaluhurkeun kana darajat. Mana deui wa kasratil khatawati jeung lobana pirang-pirang lengkah ilal masjid ka masjid. Tilu wantidori salati jeung ngadago salat ba'da salati dina sabada salat. Matak niatan we. Setiap pagawean nu dilakukeun ku urang eta teh keur ngadagoan adan. Keur ngadagoan datang waktu salat atau ketika datang waktu salat naon we pagawean urang hentikeun sabab eueuh deui tujuan urang kecuali tadi teh intidori shalah sehingga kaasup kana pagawean nu matak ngalebur kana kasalahan jeung matak ngaluhurkeun kana darajat. Hatta yusolli sehingga salat wa kama jeung saperti perkara qala nu parantos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam adomun nasi ari panggede-gede na manusia naonana ajron ganjaranana pis salat dina salat abaduhum eta pangjauh-jauhna ieu nas naonana mamsan leumpangna ilal masajidi ka pirang-pirang masjid. Waladi jeung jalma yang tadiru anu ngadago ieu ladi as-salata kana salat ba'da salat dina sabada salat hatta yusolli sehingga salat ieu siladi ha kana ieu salat ma'al imami sartana imam. Adomu eta leuwih gede naonana ajron ganjaranana minal ladi tibatan anu yusolli nu salat ieu ladi sumaya namu tulis sare ieu ladi summa yusolli tulis salat ieu ladi. Jadi alus keneh jelema anu ngadagoan salat daripada tos salat tulis sare tulis salat deui. Waruya jeung diriwayatkeun fi tafsiri asarihim dina nafsiran lapad asarihim yakni ngamaksad Allah ma kana perkara taroku nu ninggalkeun ieu kaum min sunatin hasanatin nyatana tina pagawean anu alus kabiasaan anu alus solihatin tegasna anu sae
Paumila tuluy dipigawe naon biha ieu sunnatin hasanah ba'da mautihim dina sabada mautna ieu kaum. Kama seperti perkara ruwiya nuriatkeun ieu makni Nabi sallallahu saur Nabi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qaso. Man sawe jalmana sanna anu migawe ieu siman sunnatan hasanatan kana pagawean anu hade palahu taeta tetep pikeun ieu siman ajruha ari ganjaran ieu sunnah hasanah wa ajruman jeung ganjaranna jalma amila nu migawe ieu man biakan ieu sunnah hasanah min ba'di tina sabada ieu siman min ghairi ayyun qaso barina henteu dikurangan ieu ajru min ujurihim tina pirang-pirang ganjaranana ieu man amila naon sayun hiji perkara tidak dikurangan sedikit pun. Sawangsulna kade dina hiji migawe pagawean ulah pikeun ka pagawean goreng dilakukeun ku urang tuluy dituturkeun sabada urang paeh sabab urang bakal kabagean dosana. Waman jeung sawe jalmana sanna nu migawe ieu siman sunnatan sayiatan kana hiji pagawean anu goreng kana tah bukti alaihi eta tetep pikeun ieu siman naon wizruha dosana ieu sunnatan sayiah. Wa wizruman jeung dosana jalma amila nu migawe ieu man biakan ieu sunnah sayiah mim ba'di dina sabada ieu siman min ghairi ayyun qaso barina yen henteu dikurangan min auzarihim tina pirang-pirang dosana ieu siman amila naon sayun naon-naon teu dikurangan saeutik oge. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in jeung kana setiap perkara ahsoina geus ngumpulkeun kami hukana ieu se fi imamin mubin dina imam anu tetela tegasna Lauh Mahfud. Ai hafadna tegasna geus ngariksa kami hukana ieu se wa adadna jeung geus ngitung kami hukana ieu se wa bayana jeung geus netelakeun kami hukana ieu se fil lawil mahfudi dina Lauh Mahfud eueuh sesuatu anu terjadi eueuh sesuatu nu bakal terjadi eueuh sesuatu anu geus terjadi kecuali sadayana tertulis dina Lauh Mahfud. Yakni ngamaksad Allah laisa teu aya naon saeun hiji perkara mukhaffayan eta nu disamarkeun an ilmina tina kanyaho kami cek Allah nepikeun ka kalakai murag sadayana geus kainhitot geus kacakup ku ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'al mursalun id arsalna ilaihi musnaini faqaddabuhuma fa'azajna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Awas memeh di logatan diterangkeun lah salit ieu ayat netelakeun kisah Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah ngutus 3 utusan kahiji kota nu ngaranna Antiokhia. Ari Antiokhia teh itu termasuk daerah kekuasaan Romawi saat itu. Ayana di daerah Yunani tapi saat itu dikuasai ku Romawi. Sabab baheula mah negara adidaya atau adikuasa dengan 2, hiji Romawi 2 Persia. Mun ayeuna mah Cina jeung Amerika. Tah ieu Antiokhia termasuk wilayah nu dikuasai ku Romawi. Nabi Isa ngutus 3 jalmi tapi henteu bareng. Pertama tahap kahiji Nabi Isa teh ngutus ka 2 jalma. Tetapi eta orang-orang Antiokhia teu percaya. Bahkan eta nu 2 kalah kadibui. Maka Nabi Isa ngutus ka nu katilu. Ngan dina masalah saha ngaran nu tilu ieu ulama itilaf. Di antawisna dina tafsir Sawi dicarioskeun. Nu tilu teh nu 2 ngaranna Sodik jeung Masduk nu hiji deui namina Samun. Tapi lamun dina Ibnu Katsir nu kahiji ngaranna Sodik, nu kadua ngaranna Tasduk, nu katilu ngaranna Balus. Bahkan aya nu nyebutkeun ngaranna teh Yohana. Aya beda-beda versi dina nami. Tapi sanajan ulama-ulama ikhtilaf tentang nami eta jalmi nu tilu eta henteu ngurangan kana eksistensi jeung keabsahan ieu kisah. Ya, nu tilu. Ieu caritana bakal dipayun. Wadrib jeung kudu ngajadikeun anjeun Muhammad cek Allah
lahum ka ieu kaum masalan kana contoh ashabal qaryati tegasna pirang-pirang ahli kampung. Ai udkur tegasna kudu nyaritakeun anjeun kudu nyaritakeun anjeun lahum ka ieu kaum ka kafir Quraisy teh ya Muhammadu ai Muhammad wa masil jeung kudu nyontokeun anjeun halahum kana tingkahna ieu ashabul qaryah halahum kana tingkahna ieu kafir Quraisy atawa kaum bikisoti ashabil qaryati ku kisah pirang-pirang ahli kampung wahia jeung ari qaryah Antokiyatu eta lembur Antokiyah kumaha kitu idjaa dina waktuna datang ha kaya ashabil qaryah saha al mursaluna nu diutus kabeh id arsalna dina waktu ngutus kami ilaihim kaya ashab isnaini kaduaan duaan heula tadi yakni ngamaksad Allah ya Muhammad duai Muhammad bayin kudu netelakeun anjeun li ahli Makkah ta ka ahli Makkah ahwala ahli Antokiyah ta ka ahli lembur Antokiyah nah kumaha kitu li anna karna sanyana kami arsalna eta geus ngutus kami ila kulli qaumin ka setiap kaum rasulan kana hiji utusan tapi pa arsalna jeung geus ngutus kami ila ahli Antokiyah ta ka ahli lembur Antokiyah mah rasulaini kana dua utusan tapi euy najan batur ngan ku saurang ieu mah kuduaan tapi da anger we pakadabu tuluy ngabohongkeun ieu sabul qaryah uma kaya rasulain geus kitu pajajna tuluy nguatan kami bisa lisin ku anu katilu nyata samun teh ai qawaina tegasna nguatan kami uma kaya rasulain bisa lisin ku anu katilu faqalu tuluy nyarita ya ashabul qaryah ai ba'da taqwiyatihim tegasna dina sabada dikuatanana ieu ashabul qaryah inna faqalu tuluy nyarita dina ashabul qaryah faqalu tuluy nyarita ieu mursalun ai ba'da taqwiyatihim tegasna dina sabada dikuatan ieu mursalun da jadi tiluan teh inna ilaikum mursalun kana lapad inna ilaikum mursalun inna sanyana kami ilaikum karanjeun kabeh mursaluna eta nu diutus kabeh memproklamirkan diri sebagai orang-orang yang diutus oleh Allah melalui lisan Nabi Isa alaihissalam minallahi ti Allah geus kitu pawahidu maka kudu nauhidkeun aranjeun kabeh ka Allah wa aminu jeung kudu iman maraneh kabeh bihi ka Allah qala ngadawuh saha al mufassiruna ulama ahli tafsir kabeh bahasa kana lapad bahasa geus ngutus sa Isa Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam rasulaini kadua utusan minal hawariyina ti golongan hawariyin penolong-penolong Nabi Isa ila Madinah ti Antokiyata ka kota Antokiyah palamma qoruba tuluyna samangsa deukeut ya rasulain minal Madinati ti Madinah ro'aya tah ningali ya rasulain saikhon kana hiji aki-aki yar'a keur ngangon ieu syekh gonaman kana domba satea euy syekh teh wa huwa jeung ari syekh teh Habibun Najari eta Habib Najar namina teh Habibun Najar sahibu Yasin nu ngabogaan Yasin pasalama tuluy salam ieu rasulain alaihi ka ieu syekh pakola tuluy nyarita sa syekh lauma ka ieu rasulain man eta saha antumari anjeun duaan pakola tuluy nyarita ieu rasulain nahnu ari kami Rasulullah Isa eta dua utusan Nabi Isa nad'u ngajak kami kum kamarane kabeh min ibadatil ausani tina ibadah ka pirang-pirang patekong ila ibadatir rohmani menuju ka ibadah ka Allah nu maulas eta Habib Najar teu begitu saja narima tapi Habib Najar nyarios kieu pakola mangka nyarita sa sehu eta syekh eta kolot teh nyarita ama aku ma ayatun
ama aku mana eta tetep sartana anjeun ayatun ari ciri, kudu aya cirina, legalitasna mana? Fakola maka nyarita ya Rasulain naam kan tenan, mana legalitasna, mana cirina? Nuspi bisa nyagerkeun kami al marido kanu gering, wa nubri ujung bisa nyagerkeun kami al akmaha ka pirang-pirang anu budug, wal abroso jeung nu corog, wa nuhyi jeung bisa ngahirupkeun kami al mauta ka pirang-pirang anu maot, biidnillahi kalawan idin Allah taala baina malur Allah. Cek Syekh kieu kabeneran atuh. Pakola mangka nyarita sa Syekhu eta Syekh Habib Najar teh, innali sanyana eta tetep pikeun kuring ibnan ari aya budak lalaki maridon anu gering, mundu sinina ti mimiti pirang-pirang taun. Dina tafsir Ibnu Katsir mah dicaritakeun geringna teh geus 60 taun. Ngan masalah geringna ayeuna nyebutkeun geringna teh sakit jiwa, anu nyebutkeun geringna teh lumpuh, tapi di dieu mah disebutkeun panyakitna teh lumpuh dan kayak aya di hareup. Qala nyarita ya Rasulain lau ka ieu Syekh, intolik kudu indit anjeun bina sartana kami hayo turang tingali anak anjeun teh, hatta natlu'a sehingga ningali kami ala halihi kana tingkana ieu ibnan. Pa'ata tuluy datang sa Syekhu eta Syekh bima sartana ieu Rasulain ila manzilihi ka imahna ieu Syekh. Pamasaha tuluy ngusap we ieu si Rasulain ibnahu ka budakna ieu Syekh. Pakoma tuluy nangtung ieu ibnan biidnillahi kalawan idin Allah taala baina malur Allah soihan barina nu cager harita keneh ku jalan diusap. Pa amana tuluy iman sahabibun Habib Najar teh bima kaya Rasulain sabab geus bukti bener ya. Tadi pan cirina bahwa anjeun bener utusan Allah melalui Nabi Isa teh bisa nyagerkeun anu gering, dan itu kemudian menjadi nyata sabada diuji ka budakna nu geus gering sabaraha puluh tahun cager matak ti harita. Habibun Najar adalah orang yang pertama iman ti Antokiyah kana risalah nu dicandak ku Nabi Isa alaihissalam. Geus kitu mah euy pabeja-beja papasa tuluy masyhur viral mun aya mah pasa teh naon al khobaru berita fil madinati di eta kota, wasapa jeung nyageurkeun salo Gusti Allah taala barina malur Allah ala aidihima netepan kana leungeunna ieu Rasulain kasiron kana nu loba minal mardo ti pirang-pirang nu gering loba eta nu calager da ngalalabring beureuh aya nama siga ida Dayak mun kitu nya. Tapi ida Dayak mah lain Rasul eta mah. Ya. Mumpung peuting kudu bari ngarokoknya seger. Urang mau bisa. Wa fi riwayatin jeung eta tetep hiji riwayat kana buktos sa Syekh. Tah ieu ceuk hiji riwayat sajen justru eta Syekh cenah nu geuringna teh. Ama eta lolong ieu Syekh pada aya tuluy ngaduakeun ya Rasulain hu ka ieu Syekh. Pakana tuluy bukti ieu Syekh basiron eta nu bisa ningali biidnillahi kalawan idin Allah taala barina malur Allah wa kana jeung bukti piha eta tetep dia Antokiyah atau Madinah teh sa malakun raja yuqalu nu dicaritakeun lau pikeun ieu malak sa Abtoyahius raja Abtoyahius. Antokiyah teh dirajaan ku seorang raja ngaranna Abtoyahius. Jadi kadengeun ku raja teh Ida Dayak kapanggieun ku Jenderal Andika gitu. Wakana jeung bukti ieu malak min kubari muluki Yunan eta ti pirang-pirang gegeden pirang-pirang raja bangsa Yunan, min ubadatil asnam ti pirang-pirang penyembah berhala. Pata tuluy datang naon al khobaru berita ilaihi ka ieu malak jadi apaleun. Pada tuluy ngagero ieu malak hada ini ka ieu Rasulain nu dua teh
pakola tuluy nyarita ye malak man etasa antumari anjeun duaan kola nyarita ya rasulain nahnu ari kami rasulani eta dua utusan min Isa ti Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kola nyarita deui sal malaku raja wa bima jeung kalawan naon jitu madatang anjeun duaan kola nyarita deui ya rasulain linad uwa karena rek ngajak kami ka anjeun min ibadati ma tinang ibadahan perkara layas mau nu tara ngadenge ieu ma walayu bisiru jeung teu bisa nempo ieu ma patekong teh ila ibadati man pindah kana ngibadahan dat yasmau nu ngadenge ieu man wayu bisiru jeung ningali ieu man Allah teh qala nyarita sal malaku raja alana nah eta tetep pikeun urang sarerea ilahun ari pangeran duna alihatina salianti pirang-pirang pangeran abdi sadaya aya deui kitu pangeran salianti pangeran kami qala nyarita ya rasulain naam kan tenan aya tuh wa huwa jeung ari ilah teh man eta dat aujada nu geus ngayakeun ieu man ka anjeun waroba jeung geus ngurus ieu man ka anjeun wa alihatuka wa alihataka jeung ngurus ka pirang-pirang pangeran anjeun qala nyarita ieu malak kauman ka kaum hatta angduro kana lapad hatta angduro sehingga yen nempo kami kaula pi amrikuma tina urusan anjeun duaan kalakat titah ditewak euy patasaat tuluy nalian huma ka rasulain pataba tuluy ngudag-ngudag nuturkeun huma ka rasulain sana sumanusa pahodu tuluy newak euy yo nas huma kaya rasulain wadorobu jeung ngareungeul ieu nas huma kaya rasulain ditewak pisauki di pasar wa pi riwayati wahbin jeung eta tetep dina riwayat Wahab mah anna Isa eta sanyana Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bangsa eta geus ngutus ya Isa hadaini rajulaini ka ieu dua lalaki ila Antokiyata ka kota Antokiyah Pa'ataya tuluy datang ieu hadaini rajulain ha ka ieu Antokiyah walam yasila jeung tenepi ieu rasulain ilal malaki ka raja patolat tuluy lila naon muddatu maqamihi mangsa cicingna ieu rasulain pakhoroja tuluy kaluar sal malaku raja data yaumin dina hiji poe ila sohroi menuju ka sampalan pakabaro tuluy takbir ya rasulain wadakaro jeung nutur ya rasulain Allah ka Allah taala baina malul Allah pagodiba euy tuluy bendu sal malaku raja pamaro tuluy marenta ieu malak bihabsihima kana ngabuina ya rasulain wa julida jeung dijilid dipecut sakul wahidin saban-saban sahiji minumat ya rasulain miata jadatin kalawan 100 pecutan pakolu tuluy nyarita ya sabul qaryah kadaba bohong sal mursalana nutus dua bohong ya euy wadoro waduriba jeung diteungeul ya rasulain summa ba'asa tuluy ngutus sang Isa Kanjeng Nabi Isa alaihi salam Roisal hawariyina ka kepala golongan hawariyin wa huwa jeung ari Rois samunu eta samun nu katilu teh pajajna bisalisin tah bisalisin teh nya eta samun teh ala asarihima netepan kana tapakna ieu rasulain padahola tuluy asup sa samunu samun hadihil baldata kaya lembur ngan mutanakiron barina susulumputan tetemrakan pada batuluy indit ya samun ila sijni ka penjara pakola tuluy nyarita sa samun lisujani ka sipir nyaritana teh uridu ngamaksud kaula an atasodako kana yen gawe sodako kaula alal mahbusaini kanu dibui duaan
sodakona teh bihadil argipati ku ieu pirang-pirang roti rek besok kaula ngan teu nyebutkeun baladna. Sumadahola tuluy asup sa samun asijna ka buyan. Wata jeung datang ieu samun indahuma disandingan ieu Rasulain. Wasa'ala jeung nanyakeun ieu samun an halihima tina tingkahna ieu Rasulain. Tuluy dikritik ku samun. Ceuk samun waqala jeung nyarita ieu samun qad ajjaltuma nyata geus gagancangan anjeun duaan. Bil amri dina urusan palam tahuda tuluy teu nyokot aranjeun duaan al amro kana urusan birrifqi kalawan rinti rusuh teuing we mah tuh da jadi we di penjara. Pakod asbaha makanya tasarupa naon amrukuma urusan anjeun duaan amrom roatin kana urusan hiji awewe lam talid anu teu ngalahirkeun ieu imro'ah pisababiha dina waktu mudana ieu imro'ah pawaladat tuluy ngalahirkeun ieu imro'ah pi akhiri umriha dina tungtung umurna ieu imro'ah ari geus menepati masa menopause kakara bisa ngalahirkeun budak keur ngorana teu lahir bae. Waladan ka hiji budak parodat tuluy ngamaksud ieu si imro'ah antu kabiro kana yen ngagedekeun ieu si imro'ah waladaha ka anakna ieu si imro'ah kulantaran batur ge nusantragan budakna teh geus SD ya urang budak kakara lahir yang geura gede bisa manin qalilin dina zaman anu saeutik paat amat tuluy mere dahar ieu si imro'ah kaya walad hubzan kana roti padahal budak macan bisa ngagayem roti kakara bisa nginum susu wal mauludu jeung ari nu dilahirkeun layari poeta can nyahon ieu si maulud kaipa yakulu kumaha dahar ieu si maulud maka pabako tuluy tumetep naon al hubzu roti pibatnihi dina beuteungna ieu si maulud tah maneh teh siga kitu gagancangan hayang nepikeun risalah gagancangan hayang ngajak ka batur sementara batur can apaleun kumaha breh-brehanana pangajak anjeun anu airna masalah anjeun teh persis siga aya awewe nu keur ngorana teu bisa ngalahirkeun budak ari geus kolot bisa ngalahirkeun budak. Budakna hayang tereh gede kue tawewe di paraban roti. Sementara ari budak can bisaeun ngadahar roti. Akhirna eta roti tumetep we dina naonna, dina beuteungna tanpa bisa dikunyah, tanpa bisa dicerna dengan baik. Tak kalakuan mah teh kitu euy nu duaan tong rurusuhan geura. Ceuk samun teh kitu. Pamasalukuma makari pantarna anjeun duaan masalu hadihi eta pantarna ieu imro'ah amasami tuma ieu keur di jero penjaranya di pepatahan teh nah teu ngadenge anjeun duaan annal azallata kana sanyana ari gagancangan teh minas syaitoni eta ti setan wa ta'ani jeung ari rinti minarahmani eta ti Allah geus kitu mah da besuk tadi teh alasanana summa kharaja tuluy kaluar sa samun minasijni tibuyan paja'ala tuluy ngajadikeun ieu samun yu'asiru eta ngareujeungan ieu samun hasiatal malaki kana sakurilingeun raja jadi nyamar api-api bagian ti orang-orang Antiokhia samun mah henteu langsung ujug-ujug dek diajak dakwah henteu ieu mah persis anu dilakukeun ku Sunan Kalijaga gitu dina dakwah teh aya adaptasi heula aya akulturasi budaya heula anu dipadukeun orang Jawa resep kana wayang dibere cerita pewayangan ngan eusina make cerita-cerita tentang agama jimat kalimusada eta teh tina naon tina kalimat syahadat pan gitu diganti ngaran-ngaran seutak-seutik tah ieu persis dilakukeun ku samun gitu hatta anasu sehingga ngarasa betah ieu nas bihi ku ieu samun Paropau tuluy ngalaporkeun ieu nasobarohu kana beritana ieu samun ilal malaki ka raja padaa tuluy ngagero ieu malaku ka samun warodia jeung ridho ieu malak asratahu kana ngabarenganna ieu samun wa nasa jeung betah ieu malak bihi ku ieu samun sabab teu langsung diajak teu langsung didakwahan gitu dibarengan heula wa akroma jeung ngamulyakeun ieu malak hu ka ieu samun summakola tuluy nyarita ieu samun kulantaran geus aya kedekatan jadi komunikasi ge terbuka
Sumakola tuluy nyarita ye samun lahu ka ye malak data yaumin dina hiji poe. Ayuhal malaku hei raja, balago geus nepi ni ka kaula annaka kana sanyana anjeun habasta eta geus ngabui anjeun pisijni di jero buyan rajulain ini kadua lalaki padahal baladna teh tapi teu diwartoskeun. Padorobta tuluy neunggel anjeun huma ka ye rajulain hina da'awa dina waktu ngajak ye rajulain ka anjeun ila ghairi dinika kana salian ti agama anjeun. Pahal kalimatuhuma pahal maka eta kumaha kalimatuhuma ari kalimana ye rajulain nakumaha kitu ngomongna raja pikeun ka anjeun kitu laku itu. Wahal sami tajeng geus ngadenge anjeun kaulahu makana omonganna ieu rajulain. Kumaha ceuk raja? Pakola tuluy nyarita sal malaku raja la acan teu apa kalimana kumaha can ngadenge-denge acan. Tapi pakod hala tuluy nyata geus ngahalangan baini di antara kaula wa baina dalikum jeung di antara ieu rajulain naon godobi ambek kaula kan geus kaburu ambek we kaula teh gitu. Nah di penjara we tanpa diinterogasi. Kola nyarita sa samun pain roaita kana lapad pain roaita maka lamun ningali anjeun maslahatan kana maslahat diahima kana maslahat pangajakna ieu rajulain hatta natlu sehingga nempo kami alama kana perkara indahuma nu tetep ieu mah disandingan ieu rajulain Pata tuluy ngadatangkeun bihima ka ieu rajulain sal malaku raja dikaluarkeun tadi buyan teh. Pakola tuluy nyarita lahuma ka ieu rajulain sa samun kakara diinterogasi. Bari bisa diinterogasi teh sabada dinegosiasi ku saha? Ku samun. Sama me dinego ku samun mah di lobi ku samun langsung diasupkeun ka penjara matak tadi teh agak gancangan gitu. Man eta sar salah dia bahkan diinterogasi ku samun langsung pada baladna teh nih. Man eta sar salah nu geus ngutus ieu man kumaha anjeun duaan ilahuna ka dieu. Qala nyarita ieu rajulain Allahu ari nu ngutus ka kuring duaan eta Allah. Allah di anu khalaqaun geus nyiptakeun ieu ladi kullasain kana setiap perkara. Walaisa jeung teu aya lahu eta tetepikeun Allah naon sarikun anu ngarencangan. Sumakola tuluy nyarita sa samun sifa kudu nyipatan anjeun duaan. Lana ka kami sifat tahu karena sifatna Allah. Pakola tuluy nyarita ieu rajulain inna usanyana Allah yaf'alu eta midamal Allah ma kana perkara yasa anu ngressakeun Allah kana ieu ma wa yahkumu jeung ngahukuman Allah ma kana perkara yuridu nu ngamaksad Allah kana ieu ma. Sumakola tuluy nyarita sa samun wa ma ayatukuma wa ma jeung eta naon ayatukuma ari ayat anjeun duaan ari ciri anjeun duaan. Kola nyarita ieu rajulain ma eta perkara ya tamanna nu ngarep-ngarep kana ieu masal malaku malak sok we naon hayang raja. Pamaro tuluy marentah sal malaku raja hatta jauh sehingga ngadatangkeun ieu nas ya ashabul qaryah bigulamin kahiji budak lalaki mat musul aina ini anu dua panonan. Jadi dua panonan gitu. Wa mau diuainai jeung ari ari tempat dua panona ieu si gulam kal jabhati eta seperti tarang ieu teh rata gitu tah. Palbah matana teh rata gitu eueuh panonan. Pamazala tuluy teureun-eureun ieu rajulain yad'uani eta ngadu-aduanana robauma ka pangeran ieu rajulain hattan sakko sehingga nerima belah naon mau diul basori tempat paningali sehingga belah tah anu tadi rata siga tarang teh belah geus kitu pakhoda tuluy nyokot ieu rajulain bina kota ini kana dua keupel minat ini tina taneuh geus kitu pawadoa tuluy nyimpen ieu rajulain huma kayinat kotain pi hadaqotaihi dina dua hihideung panona ieu si gulam pasorota tuluy jadi ieu nad kotain mak lata ini karena dua bola mata tina taneuh dijieun ditapelkeun jadi gitu. Yubsiru anu bisa nempo ieu si gulam bima ku ieu mak latain pata ajaba tuluy ngarasa takjub sal malaku raja geus kitu. Pakola tuluy nyarita sa samun lil malaki ka raja insalta
lamun menta anjen min alihati kati pangeran anjen hatta tasnau sehingga migawe anjen sunan kana hiji pagawean mislaha danu saperti ieu payakunu mangka bukti lakae tetep pikeun anjeun naon asaropu kamulyaan wali alihati ka jeung pikeun pangeran anjeun. Ye raja cek Samun, coba ayeuna anjeun menta ka pangeran anjeun buktina ka patekong. Lamun pangeran anjeun bisa nyieun saperti kieu maka anjeun jeung pangeran anjeun boga kamulyaan. Kumaha cek raja? Pakola tuluy nyarita salmalaku raja, ya Samun, hei Samun. Laisa teu aya li eta tetepikeun kuring angkati anjeun naon sirun rahasia maktumun nu disumputkeun. Ye Samun urang mah geus breng lah jelemana jeung anjeun. Inna ilahana sanyana pangeran abdi sadaya Allah di anu nabudu anu ngibadah abdi sadaya. Layas mau eta teu ngadenge ya ilah. Wala yusir jeung bisa nempo ya ilah arapaleun. Patekong teh teu bisa ngadenge teu bisa nempo gitu. Walayan pau jeung moal bisa mere manfaat ya ilah. Mana komo nyieun nu siga tadi gitu. Nyieun panon tina taneuh gitu. Wakana jeung buktosa Samun Samun ida dahola eta di mana-mana asup salmalaku raja alal asnami ka pirang-pirang patekong yadhulu ta asup. Ye Samun biduhulihi ku asupna ye malak. Samun bisa dekat jeung raja sabab Samun sok nuturkeun raja termasuk ketika eta raja naon nyembah patekong. Dan jadi tadi teh mutanakir nyamar gitu. Wa yusolli jeung salat ye Samun kasiron barina loba. Naon eta teh? Wa naon? Wa yatadarau jeung DPDP ye Samun hatta donu sehingga nyangka ya sabil Korea tawa kaum teh anna Samuna kana sanyana ari Samun alamilatim eta netepan kana agamana ye ashabul Korea nyamar. Pakola tuluy nyarita salmalaku raja li rasulaini kadua utusan. Ya tadi anjeun geus bisa nyieun panon pangeran anjeun ayeuna hiji deui in qadaro lamun kawasa saila hukuma pangeran anjeun duaan ala di anu tak budani anu ibadah anjeun duaan hikaya ilah ala iyail amwati kana ngahirupkeun pirang-pirang nu maot amanna ta iman kami bihi ka ieu ilah bisa teu ngahirupkeun nu maot wa bikuma jeung ka anjeun duaan qala nyarita ya rasulain ilahuna ari pangeran kami qadirun eta nu kadugaeun ala kulli sain kana sakabeh perkara nyanya cek raja. Pakola tuluy nyarita salmalaku raja inna hahuna sanyana eta tetep di dieu mayitan ari aya hiji mayit mata nu geus maot ieu mayit mundu sab'ati ayamin ti mimiti 7 pirang-pirang poe ngancan dikubur. Wa anni jeung sanyana kaula akhortu eta ngahirkeun kaulau ka ieu mayit walam advan jeung can mendem kaulahu ka ieu mayit hatta yarji'a sehingga balik sabu bapana ieu si mayit wakana jeung bukti salabu bapana goiban eueuh di luar kota bapana jadi can dikubur. Pajau tuluy daratang ieu ashab ilal mayiti ka mayit wa qad tagoyaro jeung nyata geus robah naon laon nuhu rupana ieu mayit da geus saminggu teh paja'ala tuluy ngajadikeun ieu rasulain yad'uani ngadua ya rasulain robbahu maka pangeran ya rasulain Allah teh alaniatan barina tetemrakan Samun ge milu ngadua ngan Samun mah barina rencepan wa ja'ala jeung ngajadikeun sa Samun yad'u eta ngadua ya Samun robbahu ka pangeran Samun ngan sirron barina sasamaran anu duaan mah bari tetemrakan ai Samun mah bari rencepan ari pek teh euy pakoma tuluy ngadeg saha al mayitu mayit biidnillahi kalawan idin Allah taala baina malur Allah. Pakola tuluy nyarita ieu mayit bahkan lain ngeusukur nangtung teu bisa ngomong ini kana lapan ini sanyana kaula qadim tu eta datang kaula sab'ata ayamin dina 7 pirang-pirang poe wa mutu jeung maot kaula musyrikan barina musyrik. Paudhil tu tuluy diasupkeun kaula ku pedah kamusyrikan fi sab'ati audiyatin dina 7 pirang-pirang jurang minan nari tina neraka.
Paane mangkari kaula uhadiru eta ngarempankeun kaulakum kamarane kabeh amma tina perkara antum anu ari aranjeun kabeh piye tetep da ieu mah rempan teuing bisi aranjeun siga kaula. Pa aminu maka kudu iman aranjeun kabeh billahi ka Allah. Sumakola tuluy nyarita sal mayitu eta mayit putihat geus dibukakeun naon abu-abu samai pirang-pirang panto langit. Faida nadortu maka dina waktuna ningali kaula raaitu ta ningali kaula saban kahiji pamuda husnal waji anu alus beungeutna yasmau nyafaatan yasisab liha ulai salasati kayenu tilu. Jadi kabawa teh samun teh kabuka rahasiana kabuka rahasiana teh kumayit bahwa samun teh balad sodik jeung masduk gitu. Pakola tuluy nyarita sal malaku raja waman jeung eta saha salah satu ari nu tilu teh. Kola nyarita ieu mayit aduh mari salah sajina ieu salasa samun eta samun wahadani jeung ieu nu dua wasaro jeung isara ieu mayit ila sahibaihi kadua babaturana ieu samun pata'ajaba tuluy ngarasa takjub sal malaku raja. Tetapi cek hiji riwayat mah kulantaran kapangih bahwa samun teh balad ieu nu dua raja ngambek ngarasa dibohongan anu akhirna nu tiluna ge dibunuh ku raja. Walama alima jeung dina samangsa uningaeun sa samun anna qaulau kana sanyana omongan ieu mayit qad asaro eta nyata napakan ieu kaul pil malaki di raja. Ahbaro tangga bejakeun ieu samun ka ieu malak bil hali kana tingkah nu sabenerna. Wada ajeung ngajak ieu samun ka ieu malak ilal islami kana Islam. Paamana tuluy iman sal malak ku raja wa amana jeung iman sakomu kaumna ieu malak. Tah ieu cek sakao tapi cek sakao di mana tadi na sawi mah nya tafsir sawi dicariat jadi caritakeun sabada raja uningan bahwa samun teh balad nu duaan geus ngabohongan api-api milu kana agama raja, raja murka nu akhirna nu tiluanna dibunuh. Tapi cek sakao nu caritakeun dieu mah ku Syekh Hamami bahwa sabada ningali kejadian kitu tulis samun ngabejakeun nu sabenerna bahwa anjeunna ge merupakan utusan Nabi Isa, maka eta raja iman. Bahkan lain raja unggul tapi pengikutna ge milu iman. Tapi teu kabeh. Wa kaparo jeung kupur salahuruna nu sejen kabeh. Waman jeung jalma lam yu'min nu teu iman ieu man. Waman jeung ari jalma lam yu'min nu teu iman ieu man sohata ngagorowok sa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Soihatan kalawan hiji gorowokan pahalaku tuluy ruksak atau maraot ieu man lam yu'min nu teu iman mah paeh kabeh nya kujritan malaikat Jibril. Aya beberapa versi sejarah tetapi teu kudu jadi debatable sabab dua sadayana oge muktamad. Syekh Ahmad As-Sawi di tafsir As-Sawi muktamad, Syekh Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir muktamad, termasuk Syekh Hamami ya. Syekh Hamami Zadah di tafsir Yasin ya sangat muktamad. Syekh Hamami Zadah itu seorang ulama besar anu jumeneng di abad ke-12 tahun 1200 gitu. Dina maksa Daulah Utsmani. Jadi anjeunna seorang ulama besar pengikut madhab Maliki gitu. Kemudian saat itu mulai mundur produktivitas para ulama dina mengarang kitab, maka Syekh Hamami Zadah merasa terpanggil kemudian ngarang ieu kitab. Jadi karya anjeunna ieu mutabaroh, kisah-kisah versi anjeunna ieu mutabaroh walaupun aya perbedaan sedikit-sedikit, tapi da dieu ge dimuat beberapa nya teu hiji unggul. Bisi aya naon namanya teh beda saeutik-saeutik jeung nu aya tafsir-tafsir nu sanes itu tidak menjadi masalah.
Wa riwayatin jeung eta tetep riwayat mah kila dicaritakeun inna ibnatal malaki sanyana awewe raja tupiat eta maot ya ibnah cek sakal deui mah mayitna teh anak raja justru gitu. Pakola tulu nyarita sa samun ya yual malak wahai raja utlub kudu menta anjeun min hadaini rajulaini ti dua lalaki ayuhiya kana yen ngahirupa dia rajulain ibnataka kanak awe anjeun sina hirup deui patolaba tuluy menta sal malaku raja dalika kana ayuhiya min huma ieu rajulain pakoma tuluy ngadeg ieu rajulain to rasulain wa sholaya jeung salat ya rasulain wa da'awa jeung ngadua ya rasulain fil alaniyati dina tetembrakan wa sam'unu jeung ari sam'un ma'ahuma eta tetep sartana ya rasulain pisiri dina rencepan tadi teh pa ahya tuluy ngahirupan salo Gusti Allah taala baina malur Allah almar'ata ka eta awewe wan sako jeung narima beulah naon alqabru pakuburan pakhorojat tuluy kaluar ieu mar'ah pakola tuluy nyarita ieu mar'ah ceuk eta awewe kieu aslimu kudu Islam aranjeun kabeh fa innahuma makasanyana ieu rasulain shodiqoni eta nu bener duanana summa qolat tuluy nyarita ieu mar'ah pama adunu makan teu nyangka kaulakum kamarane kabeh tuslimuna eta Islam aranjeun kabeh. Summa sala tuluy nanyakeun sal malaku raja midibnati ti anak awewena ieu malak nanyakeun teh kaipa eta kumaha haluki ari tingkah anjeun pil akhirati di akhirat kumaha kabarna de anak king kumaha kabarna di akhirat kumaha ceuk budakna qolat nyarita ieu mar'ah li eta tetep pikeun kuring sab'atu ayamin ari 7 pirang-pirang poe mundu ana ti mimiti ari kuring mutu eta maot kuring urid tu diasongkeun kuring ala amali kana pirang-pirang amal kuring pawajadtu tuluy manggihan kuring nafsi ka diri kuring kafirotan kana nu kafir wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu wajadtu udibtu disiksa kuring teh ba kula yaumin dina tiap poe pidarin di hiji lembur minan nari tina neraka la yasbahu anu teu nyarupaan naon adabu wahidin siksaan nu sahiji bi wahidatin kun hiji deui beda-beda siksaana teh palama kuntu tuluy dina samangsa bukti kuring pidari sabiatin dina lembur anu katujuh ja'u ngadaratangkeun ieu malaikat ahli neraka biruhi kana ruh kuring ila jasadi kana jasad kuring pakolu tuluy nyarita ieu nu kabeh ungduri kudu ningali anjeun ilal hawai ka awang-awang panadortu tuluy ningali kuring waqad putihat jeung nyata geus dibukakeun naon abu-abu samai pirang-pirang panto langit waro itu jeung ningali kuring rajulan ka hiji lalaki hasanal wajhi nu alus beungeutna madiduhu anu ari nugrahna ieu rajul yasmau eta nyafaatan ieu rajul liha ulai salasati ka ieu nu tiluan pakola tuluy nyarita sal malaku raja man eta salah satu nu tiluan pakola tuluy nyarita ieu mar'ah hadasabu ari nu tiluan teh eta ieu pamuda tak ninga maksud ieu si mar'ah samuna ka samun wahadani jeung ieu nu duaan tak ninga maksud ieu si mar'ah hada ini rojula ini kaya dua lalaki summa qolat tuluy nyarita ieu si mar'ah ya abi bapak kuring haulai salah satu ari nu tilu samun sodik jeung masduk qad akhodu eta nyata nyokot ieu salasa ni ka kuring min dofiroti tina peti kuring wa akhraju jeung geus ngaluarkeun ieu salasa ni ka kuring minan nari tina neraka paputiha tuluy geus dibukakeun naon aini panon kuring paro aitu tuluy ningali kuring nafsi ka diri kuring pihadal makani dieu tempat summa talabat tuluy menta sal ibnatu eta budak awewe minar rasulaini ti dua utusan
ayyaruda kana ngabalikeun deui ya Rasul lain ha ka ya ibnah ila makaniha kana tempatna ya ibnah paroda tuluy ngabalikeun deui ya Rasul lain ha ka ya ibnah paada tuluy balik deui ya ibnah ila qabriya ka kuburanna ya ibnah. Tadi riwayat nu kadua. Riwayat nu katilu wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat amanat iman heula ya si marah geus diudangkeun teh persis nu terjadi ka saha ka Sayyidina Abdullah jeung Siti Aminah saur hiji kaol kan gitu. Jadi teu meunang urang nyebutkeun bahwa Siti Aminah jeung saha jeung Abdullah ramana Kangjeng Nabi aya dina neraka. Sabab Kangjeng Nabi kantos ngahirupkeun deui rama sareng ibuna teras ibu jeung ramana ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Tapi itu salah satu versi. Ya. Dina sarah Jawahar Tauhid dicarioskeun kitu. Warudat jeung dibalikeun ieu imro'ah ila qabriya ka kuburanna ieu imro'ah. 4. Wa fi riwayatin jeung eta ti riwayat mah amanah tah henteu iman salmalaku raja bal baqiya balik tatumetep ieu malak ala kuprihi kana kakupuranna ieu malak summa qala tuluy nyarita sal malaku malak raja teh lahum ka ieu salasah samun sodik jeung masduk majitum teu datang aranjeun kabeh hadal balada ka ieu lembur ila bin nifaqi kecuali kalawan kamunafikan sehingga kaopat menyatakan 3 orang utusan Nabi Isa berakhir tragis dibunuh ku jalan disalib ku Raja Abtoyahyus teh. Tak kitu cengkaplah sakitu hikmah anu bisa kurang diambil ketika orang menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah ud'u ila sabili rabbik bil mau'idatil hasanah bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Persis nudakeun ku Samun terlepas endingnya seperti apa kalau kahiji deui kalau kaopat tapi nu jelas ada nilai lebih yang dilakukan oleh Samun dibanding nu dilakukan kedua utusan sebelumnya. Ari 2 utusan sebelumnya terkesan gedeges gedebug gitunya, terkesan tanpa naon ngaranna teh tanpa komunikasi, tanpa membuka keran komunikasi tapi jeb anu akhirna dibui. Tetapi kemudian Samun menggunakan konsep yang lain lamun dina Wali Songo mah persis seperti yang dilakukan oleh Kangjeng Sunan Kalijaga. Maka ia harus menjadi perhatian untuk orang sadaya. Cekaplah sakitunya. Acan ditutup biasa orang say hai anu araya. Soni Tea Al Garuti madep deui pangresa alhamdulillah. Haji Atip Ahmad Tiptajani Bandung hadir alhamdulillah. Nengkelannya Wahaj Amung Ciawi Gedang Gebang Kuningan hadir Kang Haji alhamdulillah. Acep Suryatman Jakarta hadir alhamdulillah. Balik Cep Indragiri ngiringan ngaos di Pali Garut Buya mangga. Cecep Anam Cianjur Cikundul hadir alhamdulillah. Wah Cikundul mah luar biasanya punya sejarah luar biasa sebagai bupati pertama Cianjur Cikundul. Ar Muhammad Anwar hadir Abuya alhamdulillah. Apih Aisan Najwa Jahida Cianjur nyimak alhamdulillah mangga. Bil assalamualaikum Bandung Pasir Koja izin ngiringan pangarsa mugi diangkeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga. Same Aminuddin Manteng mugi hadir alhamdulillah. Jambinya Kang Same. Artinya Denis Cilingga hadir Opon ya punya. Ahmad Ropi Iskandar Paton izin nyimak Bang Ropi ya alhamdulillah. Artinya Denis Ramdhani Cilingga hadir alhamdulillah. Suhada Pahrullah jamaah Rumasa Pondok Pesantren Hoirul Huda Subang hadir Abuya. Hanya Hoirul Huda teh paling mana Hoirul Huda. Ujang Salim hadir abdi ti Jambi alhamdulillah. Ya rencangkan same nya. Wan Anwar Paril hadir ya kadia di Sumedang ya di Mipas Jang Pajar hadir alhamdulillah.
Suhada Parullah saur Kang Jueng atur salamna. Oh Subang danas. Yusuf Hamdani Abu Sapik Sukaregang Garut hadir Abu ya alam. Oh ya jangan Yusufnya di Perum naon hari teh pohdi ka itunya. Anda pun Sunan Rohmat Wali Godog. Haji Baim hadir di situ luar biasa. Hilman Kalijati hadir Kalijati teh Subang ya. Tetap sakitu mudah-mudahan orang saya teras dipaparin kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi pakina wa paki alana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanallah.